Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna bagian anu ka 28 nya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Majalaya Bandung. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon, mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserekeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anu ka 28. Kumaha salajengna sor cekopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana teu karasa harita panon poe ukur tinggal sapotong katempo blenong di beh kulon. Sapotong deui mah geus mubus kana embun-embunan gunung. Manuk beuki recet di sarada dina tangkal. Sora tongeret tambah ngear silih tembalan jeung sora turaes. Rek mileleuikeun sang Batara Surya anu sakedeung deui rek mungkas mangsa beurang anu geus rengse mancen gawe dina poe harita pikeun ngabageakeun datangna wanci peuting anu malila deui bari sumanding. Kocapkeun di hiji tempat anu mana eta tempat teh mangrupakeun pileuweungan anu pernahna tepati jauh teuing jeung leuweung tiis tempat bumen-bumena Darmaseta. Katempo harita dihandapeun tangkal anu dahan jeung daunna nguyupuk nutupan sabagian jalan. Katenjo aya 2 urang jalema anu keur dariuk dina akar. Duanana katempo jiga nu carapeunnaker jiga nu geus nyorang lalampahan jauh. Si horeng eta 2 jalma teh si Bengo jeung si Dosol. Maranehna tadi marabur ti guha tempat panyumputanana teh nyatana di leuweung monyet. Nalika gegedugna keur ragot tarung patetunggalan jeung Wirayuda. Aduh, mualan naon gitu Kang Radok Soleh.
Moal naon? Moal naon teh keke. Maksudna kumaha tengok? Sia mah telat mikir wae ya. Maksud dewek teh moal cilaka kitu Kang Radok ngalawanan si budak ngora teh. Oh eta nya cek rarasaan dewek mah moal euy bakal salamet tah Kang Radok teh. Ngan teuing ari gelut nama ting eleh ting menang. Sababan tadi oge sidik kesaksian ku urang. Sakitu terus-terusan kadese ku si Wirakuda eta geuning Kang Radok teh. Cek si Dosol negerakeun ka salempangna. Memang lain tandingan urang ilmu kadigjayan si Wirakuda teh euy. Nah saguru nanya euy. Ngora keneh tapi geus masagi ku pangarti weruh ku ilmu jiga kitu. Dewek mah yakin Kang Radok oge moal kuatah ngayonan si Wirakuda mah. Pancek dewek oge tadi ngomong kitu sia teh ah. Sok dibulak balik terus kumaha atuh ari geus kieu. Aja basa kedeung di oge ieu teh rek peuting. Rek ka mana urang ayeuna saterusna. Nyeta dewek oge bingung soal euy. Jabati kitu urang kudu tepung jeung gegedug urang. Heueuh jeung si Radok. Teuing kau kumaha nasibna ayeuna nya euy. Pasti urang doaan bakal dicarekan euy lamun ke panggih. Hadena mending ulah dipanggihan we sakalian si Radok teh euy. Mending baralik we urang mah kalembur ieu ah. Nanaonan hirup jadi garong saumur-umur bari teu pugu penghasilan nama. Pan urang duaan teh boga kulawarga anu geus lila ditinggalkeun di lembur. Ari urang salaku anu jadi tonggong dina keluarga kala asruk-asrukan we di leuweung kawas gorombolan. Cek si Dosol ngasongkeun kamandang ka si Bengo. Lah si laing mah kawas nu heueuh aya kawani we nyarita kitu teh. Lamun ayeuna urang teu jadi patalukana Den Darma Seta mah gampang. Si Radok oge moal ngalang-alang kana paniatan seperti urang euy. Tapi pan ayeuna mah urang duaan teh katiluan jeung si Radok aya dina parentah tur kakawasaan Den Darma. Nyapek we ari mampu onaman mah sila ngelehkeun Den Darma. Meureun teu diudag-udag lamun urang belot ka manehna mah euy. Deui nya euy. Duh. Ieu teh asa perih beuteung uing mango. Jebasa kujur awak meuni asa pasiksak nyeri satulang sandi. Aduh. Gara-gara si wawalek Citrayuda deuh aing mah. Wirayuda lain Citrayuda. Nya sarua we dewek oge lapar sol. Awak asa remek, coba sirah asa eumeur. Jeung ceuli deui ngungeng we jiga aya engangan. Leuheung ayeuna mah rada teu karasa nyeri teuing euy. Lain ngomong-ngomong kumaha pipeteun urang satuluyna ieu? Ka mana kudu neangan si Radok? Atawa rek didaguan wae di tempat ieu nepi ka peuting? Tanya si Dosol minta kepastian. Nya kumaha deui atuh? Da sakedeung di oge peuting. Nya waehna we urang harees di dieu peuting ieu mah. Coba cara pae keneh hari kudu lumampah peuting mah. Geus we lah, pokona kumaha isuk we. Urusan keur si pejit mah urang neangan naon we di leuweung. Sugan aya hayam leuweung atawa pepelakan anu ngeunah di dahar. Piraku leuweung sakieu legana nepi ka eueuh pelak sampu-sampu acan mah. Nya aya pelak sampu teh lamun di kebon. Aya pelak sampu teh lamun di kebon atuh ngo. Sabab aya nu melakna. Nah hari di tengah leuweung kieu mah piraku deui make jeung aya pelak sampu sagala. Paling oge cau leuweung we jeung sabang saning bung buahan, bung borosan kahakanan monyet. Heueuh. Pokona naon we lah anu sakira-kira teu mata kureuh di dahar. Jeung mata kaganjel kana bejit. Mun di pondok pamiran teh si laing mah sol. Ceuk si Bengo kituna teh bari nyekeskeun paneker. Nyeungeut udud dun kawung. Da mawa ari bako jeung dun kawung katut paneker mah teu boleh nyakuan.
Harita langit geus mimiti poek, tandana beurang geus kasilih ku peuting. Mega hideung di langit pauntuy-untuy ngahalangan cahaya bentang anu mimiti pating karetip kasaput ku haseup bodas. Sora satu-satu leuweung geus mimiti disarada. Monyet pating kirewek luhureun tangkal, pating guntayang neangan tempat keur harees. Sora bagong kadenge pating saregrok. Ti kajauhan hawar-hawar kadenge pating cingungung sora bebaung anjing leuweung. Pokona sagala naon wae sasatoan anu biasa kaluar peuting kabeh geus pada disarada. Mungguh mata keung jeung sieun mun seug ka jalma anu teu biasa cicing di leuweung mah. Tapi ari pikeun si Bengo jeung si Dosol mah da puguh geus biasa aya di tempat jiga kitu. Jadi teu ngarasa sieun atawa keung keur maranehna mah. Ngaranna oge garong atuh. Nu kahirupanana memang mimindengna caricing di leuweung. Si Bengo jeung si Dosol antukna ngadon si Duru ngariung durukan. Lumayan jadi caang kayaan teh. Seuneu durukan ngabebelah. Si lalatuna pating peletek rabeng kaluhur. Sol, dagon heula di dinya euy. Dewek rek neangan heula hakaneun jeung neangan cai euy. Asa tuhureun ge ye ti koro, hayang nginum teh tadi mula euy. Dagoan di dieu. Cek si Bengo bari cung cangkat. Heuh juga atuh. Didoakeun mudah-mudahan cing hasilnya pangeran ngagampangkeun rezeki. Keun baelah dewek mah sorangan oge di dieu, da mulai naon dieu meureun. Tembal si Dosol. Geus puguh kitu mah terus we si Bengo ngaleos. Rek barang siar ka tengah leuweung. Anu kayaanana geus poek meredong, kawantu kayaan geus peuting. Tapi ari pikeun si Bengo mah teu ieu jadi panghalang sabab geus biasa lumampah dina kaayaan poek saperti kitu. Harita manehna asruk-asrukan kukurusukan leumpang dina rembetna kakayon anu ngahalangan lengkahna. Kira-kira menang 10 lengkah katempo dihareup aya haseup anu ngalun. Jiga aya durukan reg atuh si Bengo ngarandeg. Panonna museur kana eta haseup durukan. Nah jiga aya seuneu durukan dihareup euy. Hartina aya jelema meureun di ditu teh. Asa piraku di tengah leuweung kieu bari jeung kayaan peuting make jeung aya jelema sagala. Tapi ketang pan aing oge jelema. Geuningan aing oge peuting-peuting kieu aya di tengah leuweung. Da jelema biasa mah moal anu wanieun atuh. Beda jeung aing rampog. Bubuhan we aing mah kapaksa ku kayaan. Kumaha lamun jurignya anu api-api keur si Duru ngadurukan. Halah, jadi kemana karep kieu aing pamikiran teh. Pokona cek itu cek kieu rek disampeurkeun ku aing. Sanu nyaho bener aya jelema. Sugan we manehna jalma anu kasasab tas nyaba. Terus nyasab asup aya leuweung. Heuh bener. Sanu nyaho eta jalma teh mawa duit atawa mawa hakaneun. Pan pikeun aing teu kudu capek-capek neangan keur si pejit peuting ieu jeung si Dosol. Kitu galecokna hate si Bengo. Saterusna manehna lempang deui ngadeuketan kana eta seuneu durukan anu haseupna ngalun ka luhur. Srog si Bengo anjog breh nyawe. Bener aya durukan meninga gugudag seuneuna teh. Kaambem melenghir seungit belum daging meni melenghir. Mungguh matak ngehudang pejitna anu pupuriretan ti sore mula keneh hayang dieusian. Lakadalah kabeneran euy. Pasti keur meuleum daging. Teuing dagingna naon lah, pokona keur balam beuleum jigana mah. Tapi mana geuning eueuh jelemana. Hayang nyaho ku aing rek disampeurkeun sia. Katayap. Si Bengo
lempang ngatayap lalaunan ngadeketan sinudurukan barang geus nepi katempo kalawan jelas dina luhureun sinudurukan teh aya bakakak hayam leuweung jiga nama meuni satilu-tilu ditiir ku regang awi tapi angger ari jelema mah teu katempo teuing meureun keur ingkah heula. Alah sia milik mah di mana we pantesan cek kiai sok nyaritakeun arizku minallah wa tarajul minanas teh ieu meureunnya bener ya aing keur alus milik pikeun si dosol teh dicokot sia ku aing mah paduli teuing dayang nyawa saha manusia anu meuleumna tabungan cul-cula ditinggalkeun hartina meureun teu butuheun mata ditinggalkeun oge gerentesna si bengo kodomang leungeunna ngodomang ngarongkong rek nyokot eta beuleum daging tapi karek oge ngarongkong rek naon sia wawanianan rek ngabadog beuleum hayam nu aing sia teu kanyawan ti madatangna nyawa-nyawa ti tukangeun si bengo geus ngacegak saurang jalma nu taya lian geuning si Radok eta teh teuing kumaha caritana si Radok geus aya di eta tempat barang breh jelas pohara si bengo ruas jeung kagetna sebab sidik pisan jalma anu bieu nyentak teh sing horeng gegedugna geuning Kang Radok nah bisa aya di dieu Kang cek si bengo bari neuteup teu ngicep-ngicep kana beungeut si Radok lah dasar pacundang unggul sia belagu ngadon marangpret goblok dia kumaha mun aing cilaka teu boga rasa kasatia kawanan pisan sia mah deuleu untung aing masih kena bisa salamet ka mana ari si dosol geus modar encan cek si Radok sesentak bari popolotot ka si bengo ngarasa ambek tur keheul meureun pedah manehna tadi ditinggalkeun hampura Kang hampura kuring jeung si dosol teh kapaksa ngarejat ti pakalangan Kang sabab teu kuat ku awak nu nyareri coba sieun dipaehan deui ku eta mangkluk syukur atuh ari akang salamet mah Kang tembal si bengo bari jeung urup areup nyaritana teh daru masa salah geus ninggalkeun gegedugna dina waktu keur kayaan gegedugna aya dina bahaya kajeun da geus ieu ayeuna mah deuleu ka mana ari si dosol nah teu katen coba barang anjing si laing di mana cek si Radok malikan tumanya deui nanyakeun si dosol da sanajan sok rajeun nyarekan oge ari hate leutikna mah nyaah jeung karunya si Radok ka si dosol teh itu di tukang di deket tangkal anu ngajumpluk itu tuh si dosol mah tuh kursi duru bari nungguan dahareun satadina mah uing terek neangan dahareun da teu kuat beuteung lapar Kang jawab si bengo nuduhkeun tempat si Radok si dosol cicing rek neang hakaneun ka mana di tengah leuweung geledegan kieu bari geus peuting da moal aya warung di leuweung mah deuleu asa can ngadenge jeung can manggihan aya jelema nu ngadon muka warung di tengah leuweung geledegan kieu rek saha nu meulina coba monyet jeung begu meureun meunggeus lah hayu urang kasih dosol euy bawa tah beuleum hayamna geus arasak meureun da geus tita tadi di beuleumna oge urang hiji ewang ayo keke Kang ari akang ieu meunang hayam ti mana mun satilu-tilu Kang jeba meuni gerde deui pas pisan pan jelemana oge tiluan Kang cek si bengo panasaran haengeun nyaho lah teu kudu nyaho si laing mah deuleu bengo anu penting mangahakan we moal dibejakeun menang maling ti urang lemburna mah sabab aing tadi meme asup ka dieu teh asup heula ngalewatan lembur terus maling hayam jago ti si kita geus we lah moal dibeja-bejakeun pokona mah asak we hayam mah cek si Radok ongkoh moal dibejakeun tapi kala dicaritakeun kajadian menang hayam pohara anu akhirna beral we dua nana laleumpang muruka tempat cicing nasi dosol
telila antarana dua geus narepi kasampak teh si dosol keur cinukduk hareupeun durukan anu tinggal haseupna wungkul ngaleun ka luhur ari seuneuna mah geus pareum. Keur naon si lain dosol ngadonundutan hareupeun durukan sia jiga lagu wae. Jiga lagu kumaha maksudna Kang? Cek si Bengo gigireunana can ngartieun. Jiga lagu terang-terang kolentrang anu kieu geuning. Terang-terang kolentrang si dosol pae nundutan mesat gobang kabuyutan bang-bang kalima-lima gobang bang bangkong di tengah sawah wahai tukang baji gur-gur guru sekolah desa saban poe diajar-jar jarum paragi ngaput-put putri nu garu lis-lis lisung kadua-dua halulu luhur kapal udara nu kitu pokona mah kitu lirikna teh. Lain si dosol pae nundutan tapi si londok pae nundutan meureun Kang. Nyawa aing oge ngabodor we atuh saeutik ajig ulah lempeng teuing jiga jidar hirup teh sok bari pae eta teh deuleu. Nah geuningan bisa tepung jeung Kang Radok ngo euy kumamitina ngo. Cek si dosol ngarasa heran dumeh gegedugna nyaho-nyaho geus barang jeung si Bengo. Alah tuh kudu hayang nyaho mimitina sagarupa si belah. Waktu nyaritakeunana pokona ayeuna mah sok we geura baranghakan tah engke di we ngadongeng nama lamun geus nyala nya. Geus dikitukeun ku si Radok mah si dosol oge teu wani deui tatanya. Deker we antukna tiluanana pating celebek ngadalahar beuleum hayam anu katempo rada tutung saware. Kusabab beuteung perbawa beuteung nu sareubeuh teu karasa tiluanana akhirna ngadon pating lagedai antuk nama ker we kalerek patarik-tarik ngarengkol tiluan luhureun rungkun abong garong sare di tempat kitu oge teu burung we tibra udang-udang sote pedah karasa panas kana masing-masing awakna mana horeng wanci geus meh ampir tengah poe deui saking kutibra-tibrana sare nepi ka teu karasa. Aduh kaburangan ST euy. Aduh sugan teh subuh keneh iPad teh geus tengah poe geuningan. Aduh aing kudu ngodoan salat subuh jeung aing teu tahajud penting euy. Aduh Bengo geuingkeun si dosol euy. Hayu urang idit ka leuweung tiis euy. Urang laporan kejadian kamari ka Dendar mah ayo udangkeun. Cek si Radok nyarita ka si Bengo nu harita keur cinutrung bari nangkep tuur bangun anu lulungu keneh. Sedangkeun ari si dosol mah katempo masih nyangkere kana akar euri. Malahan masih keneh kerek meuni gegelegeran mata katorekan anu ngadengen. Sia mah tengah poe kieu make jeung kerek keneh sagarupa saja. Dasar pangadulan. Udang. Hayo udang si dosol. Cek si Bengo kitu nate bari nejeh irung si dosol ku sukuna. Atuh puguh we anu keur sareti brate ari irungna ditejeh jiga kitu mah langsung ngagurinjal hudang kap suku si Bengo anu keur ucangan di hareupeun beungeutna teh langsung ditewak saterusna dibantingkeun sataker tanaga sat koleang gorobas kubrak belah. Awak si Bengo kontan ngagubrak ninggang kana rukun saliara. Goblok sia dosol aing mengaudangkeun deuleu sia kalah nyuntrungkeun ka dewek ngajak lur sia teh ka aing dosol. Cek si Bengo bari nyengir sabab bujurna ti teundeut pisan kana tunggul tangkal. Dabongan si lain nu teu gablek kasopanan sia ngahudangkeun mah ku caritaan we atuh sia teh atawa ku leungeun ngaguyakeunana meuni ku cokor sia kana beungeut aing kana babatok aing ngarekan kebo sia teh padahal sirah aing teh di pitrahan ieu teh malahan mah
aing boga sira ieu teh menang syukuran indung aing menang bucit hayam deuleu ku sia ngadon ditajong irung aing. Cek si dosol malik molotot teu sieunneun manehna oge. Ai beunggeus nah sia teh kawas bolon wae ngadon parasea jeung batur sorangan tergerableg pisan kadewasaan sia sakitu geus araki-aki teh. Ayo buru hari ini deh urang kaleuweung tiis mangpeung beurang kene euy ayo bisi kaburu hujan ding kengke mah. Ayo buru bengok dosol cing atuh cing arakur hirup teh deuleu cing sauyunan. Cek si Radok bae rutret kanu duaan. Ari si Bengo jeung si Dosol maranehna teu urang nyarita deui. Ukur katempo panonna we anu silih pedeleng jeung jiga ucing jeung anjing. Pangpang nama si Bengo anu can bisa males sabab bujurna kerasa nyeri jaba seueul deui tadi ti teu teh kana akar. Anu pamustunganana bering we harita tiluanana laleumpang ninggalkeun eta patempatan sejarek ngajugjug ka leuweung tiis leuweung tempat dumuk matuhna Darmaseta teh. Teu kacaturkeun kumaha lila di jalana harita tiluana geus narepi we wanci geus tereh reup-reupan. Si Radok jeung kadua baladna geus dariuk di patangahan imah. Tiluanana ngareluk tungkul lir ponggawa anu keur ngadeheus karajana. Darmaseta anu papakeana sing sarwa hideung katingali keur memener diukna. Terilapok kadenge Darmaseta ngamitian tumanya ka si Radok minangka pamingpina tinuduaan. Aya naon datang burit-burit bari jeung lalengoh teu barang bawana naon Radok. Katempona bangun anu dinesnaker pok geura caritakeun naon anu rek ditepikeun ka dewek. Ulah loba bulat belit langsung we to the point kana inti pasoalanana deuleu Radok. Cek Darmaseta tandes panonna mencerong kana beungeut si Radok jiga nu hayang neuleuman kana si hatena. Puguh ieu teh aya hal anu kalintang penting Aden. Ieu nyangkut kana urusan pribadi Aden jeung sakabeh keluarga Aden. Sok-sok langsung we caritakeun nyangkut ka kuring jeung keluarga kuring teh kumaha maksudna. Cek Darmaseta jadi penasaran. Jadi kieu Den barabat we si Radok nyaritakeun kajadian timiti ka tempat panyicinganana kadatangan ku Wirayuda tug nepi ka tarungna malah dibejakeun sacara terus terang. Yen maranehna tiluan teh teu mampu ngayonan kana kahebatan sarta kaluhungan ilmu anu dipibanda ku Wirayuda. Pangpangna ngabejakeun ngeunaan caritaan Wirayuda anu nyebutkeun keur maluruh katurunan Kiranggaseta nyatana Darmaseta. Tah kitu Den rumaos pun mang sabal-balad teh teu mampu ngayonan eta budak ngora teh Den. Cek si Radok mungkas caritaanana. Darmaseta sajongjongan jadi ngahulang. Omongan bapana asa nong torengan deui anu nyebutkeun deun cek Kiranggaseta akina. Jalma nu ngaran Wirayuda teh bener mimbada ilmu nu lain handap-handap. Tapi manehna teu ngarasa seber atawa gimbir. Kasombongan nu aya dina dirina leuwih gede batan papatah atawa pangwejang tinu jadi akina. Keun bae sabenerna lamun bapa aing teu nyarama ayeuna kene oge rek dijorag ka tempatna ku aing. Eta manusiana lah si Wirayuda teh geus moal lila deui modal. Ngan cek aki kuring euy ngaliwatan omongan bapa dewek. Dewek teh cenah ulah waka ngalakukeun naon nepi ka engke nincak kana waktuna.
Ting naon maksudna aki dewek debat nyarita kitu. Padahal najan ayeuna oge dewek moal mundur sasiku moal ngejar satu yang beas cek paribasa nama pikeun ngayuna eta manglo. Cek Darmaseta nyaritana bangun anu teu panuju kana kaputusan Kirangga Seta anu nyebutkeun manehna ulah gegabah dina ngayakeun tindakan. Kurang leuwihna kitu maksud caritan Kirangga Seta ka Darmaseta teh. Sajroning ngabandungan caritaan Darmaseta, si Radok jeung dua baladna katempo saragap naker. Malah si Dosol mah katempo sirana ungut-ungutan diselang jeung gogodeg sagarupa. Saterasna kumaha atuh ieu Den? Cek si Radok menta kaputusan ti Darmaseta. Nya satuluyna mah geusan we heula. Geuning entosan Den. Waktuna beak curig. Olo. Waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun ieu dongeng teh urang cakapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu kikieuna mamang seja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.